Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di my channel. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gede ya mau ih. Anjir. Goblok. Iya, pemirsa. Wis, mantap. Balong na. Aduh, tidak anger da. Ih, kakak. Aduh, yo. Pemirsa. Kumaha eta ngait tadi dinya? Oh, Sina pipi. Allah. Sina pipi. Allah. Adalah tinggal gini. Ih. Anjir, adalah tinggal gini. Ih. Anjir. Goblok. Anjir. Goblok. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. cak gitu badaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di my channel. Masih ada ini bekas tersengat tawon ya. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Ini kita mau mencari belut babon di area spot sungai. Ini spotnya Baraya. Banget sih ya. Ya Mbak, si rambut api ya Mang Wildan. Jadi sekarang sertijab, serah terima jabatan. Tadinya ini Mang Rian ini yang punya rambut api, karena sekarang ganti rambutnya menjadi rambut sutra. Oke, udah siap semuanya. Ini Upan udah siap, Urek sudah siap. Oke, kita lanjut treat. Baraya, Mang Rian nyorang katanya Baraya. Anjing pakerekek. Pakerekek ri. Sok bedol. Ya dipantengkeun. Nah, adenge. Tuh. Aya mendol teh. Iya. Aya. Tahan. Tuh, jadi kan mudah-mudahan ini orang ini kan sampenya enggak? Sampenya. Apa ngahiji aduh, ada perak dua anak. Tuh. Kumaha teh adu bandring? Anu bit teh kendor euy. Nah, jadi rada manteng, no itu manteng. Jadi ngahiji. Berarti di serang dua anak. Bisa wae dua anak dihakan. Tuh, yang lagi ada. Wah, pemirsa ini ketegangan mulai terjadi. Ngadeg-deg tinggal ieu. Aya belutan cenah Baraya. Lumayan. Barat. Lumayan. Melit jeung eta urakna. Kuniang Baraya. Oh, mana urek dua jidan? Anjing. Ya kan dua anak. Coba anak anjing. Tah. Dua nana Euy. Lu bener. Dua anak anjing. lo ilo saraka pisan belut teh nya euy. Allahu Akbar kali. Cek teman-teman. Aman. Di lot tadi. Tuh, tinggal nu melagna mah urang. Allahu Akbar. Kok bisa kitunya saraka pisan belut teh euy? Lumayan. Aduh. Jangan Cabe-cabe. lupa like, comment, dan subscribe. Salam-salamnya buat Mang Jon, Kang Herbul, Kang Epul, Kang Heri kameramen. Atur nuhun. Mantap. Wah, bae cabe-cabean ya tapi adrenalin Baraya. Ya, teka harti. Aduh. Kita lanjut. Atulah. Dua nana disamperin. Salahkah eta belut Gusti nu agung. Mana aslina? Da urang teka harti tuh dan bicara nama urang. Baraya. Kita ngopi dulu. Salam metot. Can metot. Sahobi jadi wargi. Sahobi jadi wargi. Sadulur jadi salembur. Terus Geus. Istirahat dulu Baraya ngopi nih ada warung. Warung saya. Di ngaranna euy. Endorse di Buruhan Kopi. Di sini tersedia jajanan-jajanan ringan Baraya. Ya tapi jangan dilihat mereknya ya, makanannya aja. Oke, kita lanjut ngopi lah. Nah itu si Bibi Baraya. Like, komen dan subscribe ya teh. Karena
Kina pakai ye nanya. Si mama aja lebat udah sih ngomong. Udah. Ya baraya aya sugan ageng 12 kilo. Ieu mah euy jiga na liang lagi tingali. Babon pemirsa. Ding barang kano eta mah. Kumaha sih ini kere-kere deui. Pindah cenah liangna ka dieu baraya. Eta? Stop. Ah, ayaan mang. Terus mang. Belut. Sok. Gede ieu mah euy. Ya strike baraya. Aduh. Aing mah euy. Geus nyorang dewa emang Rian ieu anjir. Geus ieu mah euy edisi ayeuna mah Mang Rian euy. Lalakon ayeuna mah euy. Pokona mah just gandos. Udah gandos ti kamari aing di jong ya. Nyengir tuh itu mah. Kajian menang ge kuduaan bieu hiji ge. Tah tinggal ieu hiji ku sorangan teh mo. Pokona mah tadi mah parebut. Heeh. Kat di udar bajuna ge tinggal hareudang cenah baraya. sekik Hap. Junjuana. Yuana. sikat Satai eta medo baraya tingali ih. Anjing kutu ngaburuk bukit tuh. Wah, ieu mah euy. Jiga nama euy. Beratna 12 kilo kurang saon. Waduh, nepi ka kesangan pokona. Heeh, kena mata. Kalehoana keluar pokona mah awas. Mantap. Siap-siap. Tinggal di baraya. Babon ieu mah pokona mah. Waduh. Pabedo-bedo kitu eta leungeun. Jig eta lah badag ya badag. Euy. Bisaan euy. Bisaan, euy. Kumaha salam? Salam-salamna. Mantap pokona mah. Aing ditinggalkeun baraya adalah tinggal gitu. Ih, anjir. Goblok. Ya aing kumaha ieu teu bisa turun, teu bisa naik. Allahu Akbar, lanjut. Saya tingali. Aing ngabalas di sliding sabaraha kali ya aing ya. Ku Mang Rian jeung Mang Wildan. Nabing metot sorangan, ngamera sorangan lah. Bae lah. Aduh. ya dan urang mayaran jeung mocel deui wae kira panas segede curug aja Kira disekik eta. sikat iya Tapi kan metot baraya. Ya. Lepas deui. Alah. Tapi ya liang deui baraya tenang. Kita metot lagi. Jing si Mang Rian ke aing dulu anjing. Awas ya. Tinggal medol tuh. Nah, di betot baraya. Liang ih. Udah dimakan eta. Sikat. Iya, pemirsa. Wis, mantap. Ih, bodas Bodas ya. balong nada balongna Strike baraya. Aduh, teu kasih leding deh nama ku Mang Rian. Gaganti tadi nu lepas. Salam-salamnya buat Mang Jon. Ieu badag asli nama baraya tingali kerutan dari kulitnya. Ini kerutan kulit. Berarti aslinya gede ini. Wih. Oke. Salam-salam lagi buat Mang Jon, Mang Herbul, Mang Hepul. Untuk semua baraya yang ngurek, Amang ngurek, Rifki Garut, wargi Garut. Sareng Mang Rian anu ngamera. Mang Wildan kasleding tadi parebut belut hiji. Oke. Ya, siap lanjut lah. Kita ngurek lagi. Babad habis. Baraya beraksi Mang Wildan. Anjir. Ih, eta ning nyaatan gitu euy.
Badag ieu mah euy, asli ieu mah. Teu deui kan ngadahar nih kan? Motel pengen. Oh, Baraya lagi ngendok, Baraya lihat. Tuh, ada busa. Benang. Ada busanya Baraya. Benang mana benang? Hakan Baraya. Eta huluna Eh. Masa kenapa sih? Anjing. Ieu jelema ieu gelo. orang ka dieu pak pembutna eta bingungan kan aya makan mana aing teh. Mang Wildan salah liang Mang Wildan. Liang aduh. Liang randa. Masih da anger da. Tiap Baraya. Heeh. Wildan deui. Karompak nembo ieu. Teh mulai lagi buk-buk gerak. Gerelut. Sinarieun akur sini. Palanya Baraya. Tah, ketemu teh. Nya. Bikin. Hitam beraya aduh. Jir. Plok cenah. Aduh. Embung ku aing sin. Tuh ngaburial, ngaburial. Sina melag ku aing mata tempo. Ngaburial anjing. Gua langsung dipasang. Truk Teknik Garut. Teknik Garut aing mah. Nah, benang iya pasti iya mah. Benang ya mah euy. Lepaskan tadi itu tuh. Gitu mah kena letak dulu tuh. Tuh tukang liang dulu tuh. Oh, sok bedol. Ih ngegeblos. Nah, dasarnya ada. Baraya liang deh hiji kuduaan teu gerak. Teh sarakah kumaha? Belut bingungan mana atuh aing cenah. Coba nol. Ieu nu agung. Kakak. Astagfirullahaladzim jiga kamari dewe. Aduh, yo pemirsa. Kumaha eta aya tadi dinya? Dina pipi. Allah. Dina pipi. Allahu Akbar, lain gado deui Mang Jon. Aduh, mipi ya mah. Teu beungeut aja gitu. Pipi lah, mantap. Oke. Saya perlu dikit tuh. Oh, jangan lupa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Cah gitu Baraya, sae pisan. Kumaha ieu pesan-pesanna ieu Mang Wildan? Baringung ya teh. Datuna baringung mengacung parapatan. Iya Baraya ini Mang Wildan ini personil baru mengawal kita. Jadi terakhiran nih Baraya sudah sore sebetulnya. Mang Rian sudah nggak sabar pengen ngurusan belut katanya Baraya. Nang Iris sabar. Baraya ibakna. Ngadeg-deg. Terus ancrup sakieu di ditu disolokan. Wah, tadi da spotna keur banjirnya Mang Rian. Oh. Jadi emang posisinya kurang pas lah. Lihat. Frustasi. Konten batur mah ulah dipimip ulah diuturutankeun we, urang mangurak we. Keukeuhnya. Tapi iya keukeuh aduh. Nu matih mah ieu nya. Tah, eta. Iya, Tah. rambut api tuh aya keneh. Ieu pensi rambutna jadi ieu nu kadamian. Tah, eta. Aduh. Jadi Baraya saya kenalkan Mang Wildan ini selain ahli ngurek dia tuh ahli mancing Baraya. Ini jawaranya lautan. Yang pasti bukan mancing keributan. Nah itu dia mancingnya mancing ikan Baraya. Kalau mancing keributan pongdut. Halal bin halal. Selain dia mancing belut, mancing ikan, ini ahli nih dalam penangkapan ular. Saingan dia, saingan dia. Hah? Bang Erik, aya wargi ya tadi tukang ngalah orai sami. Wah, banget lagi. Palingan juga orai beheungna. Lengkap sebenarnya ya Baraya. Jadi ya mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa menayangkan yang lebih menarik gitu. Kita kebetulan sudah ada pengawalan dari pawang ular. Nah, waktu sudah sore, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABG.